أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Urang neruskeun pengawasan urang mengenai tentang nafaqah. Ya dikhulu kusalakina artina ieu talakna dibeli ku pamajikanana aing nolak asal beli tolak aing kusia kumio hayang mio zaman sebelum majikana geus lain kakade sia mah kumio adupan kamari aing numpakan sia sia numpakan mio dan itu tumpakan jadi khulu bain teteh mun geus jadi teu meunang rujuk deui atawa ditolak tilu kusalakina witi awet rajat jeung kizaid rumah tanggana kizaid ditolak hiji rojnya lantaran ribut bae minta daya tolak di dua rojnya kene lantaran masih keneh teu puas bae ni sarwiti minta daya tolak ka kizaid tolak deui ilu na ye bain kubro ngaranna teu bisa rujuk deui kudu nikah deui ge meunang nikah dengan kudu make muhalli selang heula atawa nya sarwiti ribut jeung kizaid dina ribut minta tolak biasa awe mah kitu awe mah kitu mantep kurang jadi lalakina siga de nah cenah ka kieu teh mah kudu tolak bae geus aing sabaraha sia tolak tilu geus jadi ngaheueuhan tolak pamajikan jadi itu teh kalagaan tah keur marah tah keur mabok teh jadi bae ngade eta tilu sakaligus atawa hiji-hiji bae geus teu beunang balik deui ka jeung teuing bogoh sekali bogoh teu bisa balik deui aya cenah anu ngameunangkeun tolak tilu jadi hiji los tuturkeun sia mun teu ngrebek di neraka jahanam tuturkeun ka ditu urang mah kabehan ge teu miboga-boga kana hukum ja hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain nu kiai lain anu santri lain nu ustad nu Allah sakadar nyampekeun keukeuh cenah hayang tilu jadi hiji tuturkeun ka ditu ngan ke di akhirat pasti ngojai itu kebal sih seribu tahu ngojai gara-gara tolak tilu jadi hiji si ade nungan pakai loba pisan perbedaan hukum barang akhir-akhir zaman kiwari Zaid nolak tilu ka pamajikanana bain kubro awas teu meunang dibalikan deui bolak-balik ieu ngajina lantaran di urang teh loba jasa nu tolak tilu hayang hiji bae nu datang ka kula ge cenah kiai lah tilu jadikeun hiji bae semuanya ka aing sia mentana bapak kalau sia ka ditu hukum nu aing menyampaikan doang jadi diparakeun teu mahon sia ente cenah jadi ditu mah aya nu tolak tilu jadi hiji ka ditu sia ka ditu kadu ngameunangkeun tak kiaikeun ku sia tah kiaikeun nu di dieu make kenang teh anu kredit ge halal kiaikeun ku sia ka ditu tuturkeun ka ditu sing sobat ya ka ditu kege ka ditu babarengan ka mana jadi ditu ka ditu ieu kan aing mah nyampekeun bener nah emang nyana salah sakai salah wani kiai cenah mun diadukeun atuh boro-boro ngadu hukum gelut ge wani bener teh asal leutik nyanana beda kan
Ya Allah, ya Rabbi. Aya jelema nu keukeu ya setelah tilu aya ngruju deui embung balik cenah kula mendek di dieu bae. Je, embung balik di dieu. Geumana mah cenah kula mah aya ngruju deui bae tolak tilu geus anjing menangkeun ku kiai. Masyaallah, ieu budak aing nyen penjara heula gitu di dieu. Teu bisa. Bangok aya hiji kiai nu ngamenangkeun. Tolak tilu jadi hiji di Jati Uung aya hiji. Beda ka kula eta. Si anu mana-mana. Oh lah, tuturkeun ya. Di Citra manggeus teu make hiji dua tilu pokon terus bae cenah teh mah. Kumpul sapi sama dirinya. Gusti Allah lagi. Tah ini sarwisina teh teu hamil, kosong. Kosong, teu keur hamil. Hamil disebutna. Sarwiti hamil al-bain katolak bain ku sebab hulu atawa sebab tolak tilu taeta teh ala nafaqatalaha ala siswata salakina zaid teh wajib nafaqah teu wajib miswakan iswah teh pakaian jeung sajabana teh wajib geus bae sama sarua jeung ditinggalkeun monah. Zaid nolak tilu kan sarwiti, terus tutup pintu si gotakwa. Justru hubungan naon tamangis pokona mah tutup bae. Wajib napakah, teu wajib lalau, teu wajib kiswah, omong imaan, ngeusan. Lain-lain deui. Tuh, kos kitu nya, masyaallah. Wajib hamilin lah wajib nafkah jeung kiswah teh ka awewe anu hamil lah ka awewe anu patolak tilu lah kabeh hamilul bain. Wajib mapako kaki Zaid ngawajiban merena pakakan sarwiti nu katolak tilungan kaayaan keur hamil. Zaid boga pamajikan ngaran sarwiti diciku pakeur hamil ku hari ku ki Zaid teh ditolak tilu bain berarti geus lain-lainna deui. Saeta tetep napakah mawajib bae lantaran aya darahnya di jero rahimna. Aya turunannya di jero beuteung. Nah, saeta kulantaran sakitu sanajan hubungan jeung sarwiti nama aya jeung nu di kakandung nama pan eta tetep hubungan rap jasad teu bisa dikumbah. Wayana sakitu wajib nganapakahan ge nganapakahan jang anakna doang. Ai anakna mah can bisa nanaon atuh lantaran di jero beuteung. Jang nu ngalir ka anakna daharna mah indungna ngan dikenyotna di jero kudu jadi anak. Gitu. Jadi lain kudu napakah cuma aja cenah dahar teu bisa make teu bisa. Aisyah goblok teuing atuh. Atuh pan di jero teh di jero beuteung anak teh nyerotan getih indung. Indung minum susu eta nu dikandung ge ngarasakeun susu. Indung minum kopi eta di jero kandungan ge kopinya namun ngomong mah waduh pait teuing ieu mah mun ngomong mah naon mah nu dikenyot jeung nu disedap ku indungna karasa ku anakna lamun indung ngadahar kornet waktunya ge kutak ketak mantep cenah ieu buatan mana ieu isukna waduh daharna jeung pedak. Nya gagaro bae tadi jero beuteung. Tuh, lawan bae di dahar kadar. Lantaran ngahiji nu bentak sok dipotong ge kumaha kontra kuserna. Eta lah jang nyalurkeun makanan kanu jadi anak di jero beuteung. Nah, eta teh kumaha kadaharan indungna. Nu mantap ketika hamil indungna bagus pisan cek Imam Ghazali minum bangsa anu asli. Semacam cai kalapa, itu bagus kan. Mun buah berenung. Bisa geser kafean. Tah
eta teh naon nu di dahar bakal bagus mun hayang putih anakna lobakeun minum cai kalapa. Babari kuari mah teu kudu meuli teu kudu neangan ka leuweung-leuweung ka citra hayang sakumaha. Kalapa koneng kalapa hejo bahkan dibeli jeung ngajual ge Allah susah. Loba tah eta bagus. Kanu jadi anak bersih. Atawa hehejoan ya ini bangsa lalab-lalaban eta bagus ka anakna. Lamun bangsa geus 3 bulan 4 bulan kaditu komo 5 bulan emakna resep jasa minum kopi hideung anakna. Ieu serius ieu mah serius. Ai dari serius kok itu. Hideung nurut buat tetep ka kopi waleh salah. Kotor ke awakna. Komo mun kopina Lampung mah asli pandamatur. Teh ieu maksudna mah dek nyaritakeun wajib napakah tetep kanu jadi indungna lamun indungna hamil sanajan tolakna bain tetep bae wajib napakah. Mentak waktu calling lil hamli dina kaulna aya bangsa lil hamli ker nama tenganan wajib napakah soteh lain karena urusan pamajikan. Ya ari dirujuk mah teu bisa gamah nya dirujuk mah teu bisa lantaran aya hahamilanana kakandunganana eta teh darah salaki. Mentak lamun aya salaki boga anak nih si kupah haju pepegatan itu didele-dele ku bapana teh tajak keheul ka indungna. Ulah disamarutkeun. Indung mah indung, nu geus anak mah darahnya. Di akhirat tetep bakal neangan. Abah kula mana? Abah kula. Abah orang mana? Abah kula mah jauh orang itu Pak Haji cek janat ya. Dongeng lain bang pasar kawis ente lain. Pak Haji cek janat. Tukang nyandung. Eta teh urang pangangan kayaknya di akhirat. Kapangi bae dipanggikeun ku malaikat. Kula anak abahnya. Sia kunaon kapangina di dieu? Ye, keur ieu kula pandek masantren, abah sedek mere biaya. Dagang abah sedek mere biaya, malah kula ditoler-toler ku abah teh. Da kuari malah deuk nuntut teh kula. Ieu ku ari mah kula deuk nuntut ka abah kunaon eta baheula kula teu dinapakahan ku abah. Jula mun aing mentah hampura teu bisa. Pokona mah teu bisa kula mah deuk jongkot bae eta ibadah abah jang kula abah mah kajeun ka neraka ge. Sia. Tah urang dikitukeun ku anak mah. Rugi ka bida-bida pan. Kita sih gade anak urang nu di Cikupa. Anak urang di Bojong gitu. Anak urang anu di Belaraja. Ada anak mah dulu anak unggal pengkolan ojek aya di dinya. Ingat deh, kalau nggak bejaan itu, ayah yang selamat sih ada. Kayak gitu mah yang dituntut di akhirat itu sabot. Tuh, nah, iya lantaran lil hamli ayam metengan maka wajiblah dinapakahan, wajiblah dikiswan. Datang ke mana cek itu nanti? Datang kan ngalahirkeun. Beres, ngalahirkeun. Geus indung amat teu wajib dinapakahan. Kuari tinggal nganapakahan anak, nganu geus aya di luar. Jadi berarti sarwiti kabeneran nikahna jeung Ki Zaid teh pasid lantaran salah wali. Maka atuh teu sah pertikahanna pasid karana cek ahli usul fikih mah. Nah ayeuna kaayaan hamil saeta teh la tajibu lihamilin an nikahin fasidin wajib nafkah ka sarwiti nu hamil dina nikah anu fasid. Kultu ngucap kaula wala nafaqat wajib nafkah limutadati wafatin ka awewe nu diidahan idah wafat wa in kana hamilan sarwiti boga salaki Ki Zaid kuari Ki Zaid namaot berarti sarwiti teh ieu mutadah wafat idah ngan idahna idah wafat taeta sarwiti kaidahan ku salakina idah wafat lantaran salakina maot teh wajib nafkah sanu nafkah adina ge atuh disalakina ge paeh dikubur. Paling karena hamilan sanajan hamil teu wajib nafkah
geus eta mah berdikari sorangan. Nu wajib nganapakahan ka sarwiti, nu sarwitina ditinggalkeun maot ku salakina. Maot sanajan hamil, geus anu nganapakahan teh paeh salakina dikubur. Sabaraha dengan apakah tete di masa-masa idah wa nafaqatul idati muqaddaratun kazamani nikah bae apakah idah tadi pasikeun kos zaman nikah bae jae pepegatan jeung sarwiti palaki di rojiyah berarti ijro masa idah kudu dinapakahan napakahna teh ka zaman nikah kosir nikah bae lamun sarwiti teh salakina ieu adalah sugih berarti 2 liter lamun sedengan 1,5 liter sapoena lamun miskin 1 liter sarua jeung kamari bae dan lain-lain sebagainya lalau laku bahaka bekina sarwiti urang mana ieu teh kabekina naon kaeta teh sanajan idah na ieu sarwiti mah resepna pecel lele nah dibelikeun pecel lele atawa nyeunam uleg bere sakumaha keur nikah bae itu keneh sarwiti teh ieu adalah tolak tilu boga salaki kizaen kemudian kuali tolak tilu berarti paingan kabeneran hamil tetep wajib napakah sabaraha napakahna ieu adalah kos keur zaman nikah bae wakila cek sakalmat tajibul kifayah wajib cukup bae teu kudu akur jeung masa pertikahan cak sakal mah asal cukup dahar bae lain sakumaha keur di zaman nikah mah lalega laluasa ieu mah asal cukup jang tanaga dirina bae cek sakal mah kitu tetap anu mutabanna nafaqatul idah muqaddaratun ka zaman nikah bae wala yajib dafuha qabla zuhuri hamlin teu wajib mikeun apakah meme jelas hamilanana cek fa iza zahara wajaba di mana geus jelas hamilna karak wajib mikeun apakahna yauman bi yaumin tiap hari sehari atau deuk disakaliguskeun bae illa hatta taboah sehingga datang ka ngalahir. Itulah carana dina nalika pepegatan teh. Di urang pepegatan teh asal jeung pepegatan geus. Padahal mun aya anak mah dijerobeuteun ka anak. Atau tolak roja'i mah ta eta salila nyana ngalaksanakeun idah tetep bae wajib diropek ku salakina masih aya dina kakawasaan salakina. Wala tasqutu bimudi zaman al-mazhab ulogor tegugur ieu napakah kuliwatna zaman ku berjalanna zaman netepan kana mazhab sarwiti ditolak ku kizayat tolak roja'i berarti 3 kali sucian wajib diberi napakah salila idah kulantaran ke kizayat salila idah teu mere napakah ka sarwiti datang ka lepas idah datang ka sataun ka eta sataun henteu didele-dele di sarwitina tetep bae sanajan geus sataun eta utang dina idah eta ditah utang nyana napakah tetep bae henteu ku sadunge geus kaliwat sataun kemudian teu kudu dibayar wajib bae dibayar. Lagi baca dibayar. Mantan sing ade nunggu sepegatan. Sing ade kasalaki nunggu sepegatan baheula wari inget ye teu mere napakah masa idah harita. Sedengkeun 5 bulan nu hamil misalnya nu hamil 5 bulan atawa ayeuna mah kitu anu tolak roja'i 3 kali sucian normal lah sabaraha 3 bulan misalnya teu mere napakah wari bae datang ka popotongan. Waalaikumsalam. Izaya. Sok aja teh inget bah. Sadar. Baheula nu sok kacitran teh. Enaon lain-lainna deui. Atuh lain-lainna deui jauh di jaga sinjuan di dia sinjuan. Beus indek deui jadi ge wari keur kosong. Sakumaha beca kosong. Lain dia baheula keur ditolak teh.
Jadi kula ninggalkeun kakak teh eta penting apakah 3 bulan. Ieu mah kula melen apakah hendeuk ngodoan apakah baheula teh beusi di akhirat itu ditagih. Sapoena hari teh sabaraha duitnya eta apakah. Oh, sapoena hari teh 1 juta jeung. Mana aya apakah 1 juta. Ya sih sapoena dihitung bae geus lah pokona mah 20.000 sadengkeun di dinya aya 3 bulan. 3 bulan teh berarti 3 kali 3 bulan teh 3 kali sabulan teh 30 poe. 3 bulan 3 kali 3 berarti 90 poe. Kita tara 100 poe lah, 100 poe kali 20.000. Berapa? Hah? 2 juta. 2 juta atau 20 juta? 2 juta. Nah, bener sih ngitung. 2 juta. Ya, boleh 2 jutanya. Terus bebasnya. Itu tangan bebas. Lamun urang teu dibayar di akhirat nunggu rugi amat. Ya Allah, sih ada. Teu gugur ku sebab geus liwat zaman tetep hutang sama lantaran tanggung jawab urang nu teu dilaksanakeun ku urang. Masya Allah. Asana isuk air datang ka nini ya. Aya kajen kumaha gitu. Mayar hutang. Aja ulah kapanyawan kuno kolot bae kuno ieu mah. Jadi pajar bobogohan deui ge. Ya, wala tasqutu bi mudi zaman alal mazhab faslun wallahu a'lam.